Beranjak ke acara yang selanjutnya adalah Tabligh Islamiyah atau Tausiah sebagai peringatan Isra Mi'raj yang akan dibawakan langsung oleh Kiai Haji Aman Syamsul Falah, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Falah Ciloa. Dan dilanjut dengan doa penutup yang akan dibawakan langsung oleh Kiai Haji Aman Syamsul Falah. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mencit hayam kumang rasji nu ngajawab salam sing enggal munggah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli hayam di Sumedang nu ngajawab salam sing lunas hutang. Nu pang tarikna pang gedena hutangna. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, cinta kana ganjil. Sakali deui wios, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashabuhul kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi nazala a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah naki Allah gitu. Intonasina kudu sesuai. Tong heuras ting ti corona. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih khairun min ayyusalliya alparokaatin. Wa qala nabi aidha julusuka fi majlisil ilmi sa'atan khairun min itki alpi rokobatin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Tansah nu diajeng-ajeng Al Mukarram Kiai Hamdan sakulawargi Mali Sarimbit pimpinan Yayasan Tanwirul Huda pamuga muga aya dina panjang yuswa lembagana langkung-langkung aya dina kamajengan kabarokahan. Kasadaya para kiai aya Ki Pudoli, aya Kiai Haji Maksum, aya pangersa Kiai Haji Ngkus, sadaya para kiai, aya Kiai Jalil, sadaya para kiai anu dipupusti, para ajengan nu diajeng-ajeng pisan, para ulama nu didama-dama, bapak-bapak haji anu terpuji. Ya di dia ayah haji bos munding kuring balik kudu mere munding pokoknya. Sadaya bapak-bapak haji anu terpuji dalam konteks kehidupan sehari-hari, ibu-ibu hajah nu ninggalih jembar mana hirupna saromeah tara amarah sok sanajan dahar di kuah jeung si abah di saung sawah ngamem cengek sehah alhamdulillah hirup barokah tiasa ka Mekah ka Madinah uih ti Mekah ti Madinah kenging oleh-oleh tasbih sareng sajadah kalakuan teu haram. Kasadaya ibu-ibu nu ninggalih jembar kalbu nu insyaallah hirupna tara muruku sunu sok sanaos rencang sangu dage jeung tahu di imam deketeun hawunya pinuh ku lebu tapi tetap gembira selalu karena pakai baju bau kan kapuput. Sadaya tokoh masyarakat aya kepala desa atau yang mewakilinya Bapak Kuwu, sadaya nu sami-sami dipihormat pamugik sapapaosna aya dina maslahat manfaat ti dunya parat dugi ka akhirat. Bu ibu
aya nini-nini hormaten jisim kuring aki-aki sami atanapi nu satengah nini-nini saparapat nini-nini sadaya para kasepuh pini sepuh nu lalungguh murang kalih nu sami-sami lalinggih pangatur waktu anu nurug cupu sareng kahoyong kalbu pangjajab acara nu sae basatur pernesa dipayun nyicikeun puji nu paranti ka Gusti Nu Maha Suci puja ka Allah Azza wa Jalla syukur ka Allah anu maha luhur tur maha gopur anu tangtos nikmatna moal kaukur rek dietang ku profesor atawa insinyur ku tukang bubur ku tukang sayur. Alhamdulillah urang hirup di hiji lembur anu relatif subur makmur tingali porong Sidoarjo Jawa Timur wikaina masih tergenang lumpur ngungsi ka lembur batur papisah jeung dulur isuk-isuk sarapan lumpur rahmat takdim miwa salam kawilujengan mugia sapaposna dikocor golontorkeun kamus di kaning alam idola kita bersama reformi sejati yani habibana wa nabiyana nabi agung nabi besar Nabi Muhammad kakula wargina ka para sahabatna ka tabiin tabiatna oge ka urang sadayana salaku pengikutna anu senantiasa istiqomah konsekuen konsisten nanjurkeun ajaranana di planet bumi ieu pamugi sadayana urang Cikubang mulia kenging syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bu-ibu umpami memperingati Isra Mi'raj ti peuting sieun hujan ti beurang sieun kapanasan isuk-isuk meme subuh sieun mustamena sare kabeh tos subuh bilih ka Sarawah Ibu entos beres sawahna ieu bapak-bapak entos maculna KHD nya ieu memeh pangaosan ulah bujurna korsi ari pikiran di sawah. Ieu serius, fokus. Ulah ieu mah bujur dina jok, dina korsi, tapi ari hate ayana di pasar. Osok hari itu osok. Fokus dalam kita menggali historis dan hikmah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu nalika Kanjeng Nabi usia 52 tahunan. Nya sausia kuring lah. 52 tahun 53 jalan kuring teh. Ari kuring teh tina bujal kaluhur 53, tina bujal kahandap mah 35. Pokona mah Kiai Arif ke kalah. Dina usia baginda Nabi 53 tahun. Kurang lebih. Ari Kanjeng Nabi teh Bu umpami nuju dakwah di kota Mekah nyampaikan risalah kalimah tauhid kalimah thayyibah la ilaha illallah sareng Muhammadur Rasulullah eta Bu umpami teu aya anu nga-backup umpami teu aya anu jadi self backing karena perjuangan Kanjeng Nabi ti kapungkur oge moal nyampe Islam ka Indonesia. Maka umpami kiai mukim di hiji lembur ser uajengan mah
caketan jalma beunghar nu bageran, caketan pamarentah anu bisa loyal. Cek ua ajengan ulah sok ngalawan ka jalma beunghar, ulah sok ngajauhan tokoh masyarakat, ulah sok ngalawan masyarakat. Ye bekel naon ye? Bekel kiai. Begitu Kanjeng Nabi dakwah di kota Mekah nuju pas enak-enakna. Everything is running well, nuju enak tuh. Ya calon dewan di dia. Aya teu? Sing jantenya. Aming ke aspirasina ka lembaga pendidikan pesantren. Amin gitu. Amin ya robbal. Ayo nu ngomong amin gemoy, ayo nu ngomong amin ganjar, geus macam-macam we. Geus kuring mah moal naon, moal ceramah, kampanye, pokona mah pirengkeun we tuh. Kiai Hamdan nitah ka mana nyolokna. Kuring mah moal naon, moal ngajak ka mana sabab kuring mah naon, kuring mah ASN, aparatur sipil negara. Kuring teh dinas teh di Kemenag Bu, moal naon, moal kampanye ngan haharewosan bae jeung Kiai itu Hamdannya. Sedang enak-enaknya relatif lancar Kanjeng Nabi berdakwah. Sebab naon indikatorna makin bertambah, makin seueur umat Islam di kalangan musyrikin Quraisy kupar Mekah nu lebet Islam. Begitu nuju asik hate tatagenan ka Allah, ka Abu Thalib jeung ka Khadijah dicepret ku Allah. Sabab Nabi teu kenging naon tatagenan hatena ka makhluk. Kumaha cara nyepretna? Candak Abu Thalib ku Allah Subhanahu wa taala dipupuskeun, diwapatkeun ku Allah Subhanahu, terpukul Nabi. Khadijah wafat kakasina istrina, jaba istrina teh geulis beunghar bager deui sadaya harta kekayaanna anu triliunan diinfakkeun disodakohkeun pikeun perjuangan Islam, pikeun jihad fisabilillah. Dina sejarah dicaritakeun dugi gas saking kupakirna Khadijah lantaran hartana diinfakkeun Bu, nalika Khadijah nyusuan Fatimah Bu kaluaran cigetih tina susuna. Nyot 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 nyot. Bu-ibu sok nyusuan tara? Oh sok. Nyot 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 nyot. Bapak-bapak sok nyusu tara? Pang pusingna cek ibu-ibu lamun nyusuan aki-aki. Hese dipetot. Ngunyusuan bayi mah 2 tahun bisa dipetot. Aki-aki mah moal bisa dipetot. Ibu-ibu, eta cai ka dieu keun. Eta nu urang maksudna kabayang ngenyot susu. Kumaha mak? Tadi itu pikana naon? Wah haji nepi kana naon tadi? Pohok kuring ngomong naon tadi? Oh ngenyot susu cenah. Bu, eta Siti Khadijah saking ku hartana habis ludes pikeun jihad fisabilillah, merjuangkeun agama Allah, nyebarkeun kalimah tauhid, memperjuangkeun dinul Islam, hartana seep kumaha cik teu aya tuangeun leueuteun di bumina dugi kanyusuan Fatimah Zahra anu masih keneh bayi harita kaluaran getih tina nena. Dikenyot teh kaluarna getih. Urang mah teu hayang ngenyot pamajikan kaluar getih. Eta kakawasaan Gusti Allah Ki Maksum. Malam pertamanya
pamajikan teu bijil cisusunya. Aya teu urang dieu. Malam pertama pamajikan bijil cisusu. Ditanya teh sarjing bae. Aya teu urang dieu malam pertama istrina begitu ngenenan aya cisusu. Mun aya cisusu pasti kabesekan. Tapi kakawasan Gusti Allah begitu ngalahirkeun bayi aya naon? Cisusu. Sabab cisusu mah pikeun bayi. Khadijah radhiyallahu anha diambil ku Allah. Dugi ka terakhir Khadijah wasiat ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saumpamina anjeun berjuang akan melewati sungai dan sungai itu ternyata cukup dalam dan Anda butuh untuk jembatan. Waktu itu aku sudah wafat, gunakan tulang belulangku untuk jembatan. Tapi ada wasiat terakhir, apabila aku wafat, aku minta sorbanmu itu untuk menutupi seluruh tubuhku. Karena aku yakin dalam sorbanmu itu ada syafaat, ada barokah. Aya urang dieu anu bade maot nyar kiai, kiai lamun kuring maot teh hoyong make kain ihram nu kiai, aya deh. Aya teh. Datang ka kuring loba atuh kain ihram. Pak Kiai umpami kuring maot teh atuh sahalai mah kanggo abdi. Margi kain ihram nu di abdi mah sadaya tos dianggo tiap tahun berangkat ka Mekah, Bu. Geus dipake wukuf, pake mabit di Muzdalifah, dianggo melontar jumroh, toab ifadah sa'i antara Safa jeung Marwah, umroh ti Tanim ti Ja'ronah ti Hudaybiyah. Barokah tah. Ngan syaratna kudu mawa keresek. Keresekna teu kudu dieusian. Wios keresek kosong oke. Aya teu isin mah. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa terpukul kuwafatna Khadijah, kuwafatna Abu Thalib. Sedihna luar biasa. Dugi ka Kanjeng Nabi sering nangis, ku sering nangis lebih ka garing cisosana. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad nalika sedih, pusing, hampir frustasi, Bu, Kanjeng Nabi mah pada melanana naon? Toab, itikaf, sareng salat. Coba, salat, itikaf, toab, toab, salat, itikaf. Iya deh? Sebutkan atuh, salat, toab, itikaf, salat. Gitu jeung kitu bae. Matak urang di lamun keloba kapusing, Bu, kudu caket ka Allah. Ulah sarua ajangan mah jalma nu lemah tauhid, osok oyol-oyolan, di mana susah atau bingung gagara yaman, kana batu kana ajimat kapasarean, hatena diwung-wung ku kamusyrikan. Naudzubillahi min. Kanjeng Nabi makin caket ka Gusti Allah. Toab 7 puteran lungse, Kanjeng Nabi itikaf di Hijir Ismail. Duika les Kanjeng Nabi tekaraos tiba-tiba kulem, tapi nuju kulem oge Kanjeng Nabi mamanahna sadar emut baik ka Allah. Wa qalbuhu lam yanam wa
wal ainu qad na'asat wala yura athru bauli minhu fi alani. Tuh 2 3 ini cari cing bae sih nah. Manah Nabi tarakulem soca sok rajen ngantukna kahampangan kaberatan taraka tinggal buktosna. Bisa? Bisa tak? Manah Nabi tarakulem soca sok rajen ngantukna kahampangan kaberatan taraka tinggal buktosna. Uning Abu Hijir Ismail dan di mana si kulon di dia? Bukan itu kulon, bener. Kade aing sangli. Itu teh kulon bu, berarti umpami ibu anggap bayi teh Ka'bah. Berarti itu teh Hajar Aswad. Juru Hajar Aswad. Ari hajar teh batu, ari aswad teh hideung. Sing saja manu ngecup Hajar Aswad, maka eta jalma bakal disapaatan ku Hajar Aswad dina dintenan kiamah. Sing saja manu nyentuh ngecup Hajar Aswad, maka eta Hajar Aswad dina poe kiamah ku Allah dipasihan letah bari jeung nyebat Gusti jalmi anu ngecup Hajar Aswad anu nyabak ka abdi ngecup ka abdi pokona wajib sareng abdi ka sawarga sabab abdi asalna ti surga maka kembalikeun abdi ka surga sareng jalmi-jalmi anu ngecup nyabak ka abdi. Ibu-ibu pernah nyabak Hajar Aswad pun bojoge umi ku abdi tos diajak umroh 3 kali munggah haji tos 2 kali suruh ngecup Hajar Aswad geus caket sieun Pak bisi kagejet ku jalma hideung. Simkuring umpami setiap angkat tiap tahun bu, alhamdulillah di tahun 2000 hiji 2003 ngabingbing duwi ka insyaallah tahun ayeuna bade ngabingbing deui. Pasti abdi lillahi ta'ala karena hoyong sapat Hajar Aswad ngecup Hajar Aswad. Itu namina Hajar kira-kira gitu di ditu. Di dieuna palih dia rukun Iraki. Kadituna rukun Syami, rukun Yamani. Antara rukun naon Syami rukun naon Yamani namina Hijir Ismail. Ting harulang sina. Di mana eta Kanjeng Nabi kulem tos toab itikaf kulem aya bu umpami gambar Ka'bah geuning nu melengkung tembok eta nabina Hijir Ismail nuju kulem Kanjeng Nabi teh tiba-tiba digotong ku malaikat Jibril jeung Mikail regeyeng digotong coba tengah beuting digotong kira-kira lamun keur sorangan urang aya nu ngagotong reuas teu gur sare teh kieu nah, salaki ibu sok kerek osok. Osok. Cung nu salakina sok kerek. Ibu-ibu. Bu osok kerek salaki. Osok. Osok. Umi, hari apa sok kerek? Pernah direkam, tapi cenah teu aya soraan kerekna. Bu, Pak, lamun salaki kerek eta teh berarti indikator hirup kene. Bun salaki kerek pirengkeun alhamdulillah hirup kene. Lamun upamana geus terek teh kerek-kerek oh bahaya, langsung sampeurkeun bisi paeh. Naudzubillahi min eta Kanjeng Nabi nuju kulem Kanjeng Nabi mah teu kerek. Tiba-tiba digotong ku malaikat Jibril regeyeng digotong dicandakna ka mana
dicandakna ka pas pintu Ka'bah, arah pintu Ka'bah di situ aya namina Zam-Zam. Umpami mapah sekitar 100 lengkah, maka di situ aya Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Kapung kurma abdi tiasa ka sumur Zam-Zam, tapi ayeuna mah teu tiasa margi tos diedak nganggo marmer, tos dipatenkeun sehingga anu aya teh ngan ratusan ribu keran di sekitar Masjidil Haram. Hoyong ka ditu? Hoyong ka ditu? Turutannya doana. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu nu hayang mangkat ka Mekah doana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saumpami abdi gadu rizki anu jembar bade daftar haji. Daftar heula. Hoyong ka Mekah tuh daftar. Mun ibu daftar ka Mekah ayeuna cekap 1 juta, Bu. Ibu daftar haji cekap 1 juta, nyicil per bulana 700.000. Mun daftar ayeuna engke angkatna Bu, ayeuna misalna tahun sabarina 2024, berarti tambah 20 tahun. Mun ibu daftar haji ayeuna usia 40 tahun, berarti na usia 60 tahun angkat. Engke bae cenah abdi mah daftarna 80 tahun atuh paeh manten. Engke toapna di alam barzah. Bu, tapi insya Allah Bu, nu lansia ayeuna mah program. Misalnya ibu daftar ya usia 80 tahun. Geus ngantri kete 5 tahun. Engke aya naon? Prioritas lansia. Tanu lansia daftarkeun nya Ki Hamdan. Kang Maksum, daftarkeun nu karolot. Bu ibu, teh dugi ka mana? Dugi ka Zam-Zam. Kanjeng Nabi didugikeun langsung ditangkarakeun di bibir Zam-Zam, caket bibir Zam-Zam itu berarti jero sumur Zam-Zam teh tate dibelek dadana ku malaikat Jibril make curug. Set. Tuh make peso henteu. Da harita mah can aya dokter. Langsung we set di dieu teh mulai dada lalegok dada duwi ka tarang baga. Uning ka tarang baga? Ieu bapak-bapak ngahulang bae. Uning ka tarang baga? Tarang baga apa teh? Handapeun bujal eta tarang baga. La ilaha illallah. Ti handapeun lalegok dada duwi ka tarang baga ka di set ka dieu. Ibu-ibu pernah dioperasi? Cung nu pernah dioperasi? Tuh, nyeri teh dioperasi. Henteu nya? Henteu kan anggeusna wunggulnya. Eta Kanjeng Nabi dioperasi kitu teh sadar kanjeng ningalikeun kieu manahna dicandak ku malaikat Jibril. Cek Jibril, Mikail, kaditu tuh aya bokor tuh, bokor tina emas, ari bokor teh wadah seperti mangkok tapi bagus tina emas. Tuh nyandak Zam-Zam enggal kaditu. Kadikeun gosok. Eta manah Kanjeng Nabi digosokan terus digosokan ku tilu bokor. Geus rengse langsung dieusian ku imanan wa yakinan wa hikmatan wa hilman, dieusian hikmah, keyakinan, keilmuan, ilmu laduni diasupkeun set lebetkeun kana manahna. Manah Nabi dibersihkeun. Matak Bu, ari Isra Mi'raj teh maksudna urang keur diajar takhalli, ngabersihkeun panyakit-panyakit hate. Dina hate urang teh Bu sok lobating hubud dunya. Leres teh. Ibu cinta kana dunya? Bapak-bapak cinta kana dunya? Cinta teh kana dunya. Lamun jalma teh cinta kana dunya salah. Cinta kana dunya nu haramahnya eta cinta kana dunya anu matak jadi penghalang kana akhirat.
mun aya hadis cenah hubud dunya ra'su kulli khotiatin, ari cinta dunya teh eta teh mangrupakeun biang kerok kesalahan, nyaeta cinta dunia tapi anu matak ngahalang pikeun ngaraih kabagjaan di akhirat. Contoh dicontohan ku kuring, Allahu akbar Allahu akbar, eta si aki keur macul mirengkeun adan hayuh we macul, si emang keur macul hayuh we naon macul, ibu-ibu nuju naon ngoyos ngarambas cek urang sengkahan mah, nuju naon ngagon cek urang Jawa, cek incuna teh nih geus adan kagok cep, nu kitu hubud dunya matak ngahalangan kabagjaan di akhirat. Matak takholli Kanjeng Nabi itu dibersihkan penyakitna. Sabab naon kotoran sakedik oge pikeun Nabi pikeun Rasul mah mangrupakeun aib, sehingga bersihkan ku jam-jam, digosok-gosok beres langsung tutup lebetkeun kana manahna, set diusap deui ku Jibril geus rengse operasi kumaha ceuk Allah, Jibril ka dieu maneh mangga Gusti aya naon tugas maneh ayeuna nyandak naon burok. Di mana Gusti burokna? Di surga. Eta malaikat Jibril langsung sakilat ka surga, set nyampe ka surga. Begitu nyampe ka surga teh Bu, eta malaikat Jibril nempo 40.000 buruk. Bu sabaraha buruk? Sabaraha? 40 naon? 40.000 buruk aya di mana di surga, anu eta anu jumlahna sekian puluh ribu mangadaharan jukut, kemudian bubungahan lelumpangan lulumpatan ting arajret, aya hiji buruk anu eta mah ceurik bae Bu, disamperkeun ku malaikat Jibril, rok buruk, ibu-ibu di rok kunaon maneh geuning nangis bae, ceuk ibu rok teh kuring ti kawit diciptakeun ku Gusti Allah, bahkan abdi pernah dijantenkeun kendaraan Nabi Ibrahim ti Palestina ka Mekah, abdi dicandak uah-uih di mana-mana Nabi Ibrahim ningalian Siti Hajar jeung Ismail, abdi dianggok kendaraan Nabi Ibrahim. Ti harita abdi mirengkeun bahwa di Loh Mahfud aya nabi akhir zaman Nabina Muhammad sallallahu alaihi, abdi rindu hoyong tepang sareng eta nabi. Da saurna eta teh nabi anu kalintang populerna di langit, oge masyhurun pis sama wa ma'rufun fil ardi. Populer di langit, oge dikenal di bumi. Abdi hoyong tepang, cek Jibril, yuk tuturkeun kuring. Set sekilat ulah hilating ami tareh anggeus. Nyampai eta naon si buruk teh ka sekitar Ka'bah. Begitu di Ka'bah teh kalah ka lulumpatan eta si buruk teh centil kumincir. Lulumpatan terus teu eureun-eureun. Cek Jibril, burak ala tastahi, maneh teu bawa ka era lulumpatan teu sopan maneh. Ieu berarti keur ngajarkeun etika, naon cenah? Ulah sok wani lulumpatan dicaketeun naon? Nabi anu mulia. Sami ulah wani lulumpatan hareupeun kiai, aya kiai keur diuk lulumpatan joget-joget teu sopan. Masing pamajikan ge kudu sopan ka salaki mah. Mun bade ngalangkung teh naon? Hapunten Arjunaku. Kitu ulah eta mah ngaliwat hareupeun salaki teh siut langsung hampir eta nu ngaran rorombeheuna kana sungutna.
Aya urang di nu kitu. Aya teu? Lobanya. Eta salaki keur dieu kieu, eta ngaliwat ka hareupeun langsung kieu wae. Set. Punten nya. Ngomong punten bari jeung naon teu kieu-kieu acan. Ceuk salaki teh ma atawa neng atawa ece atawa naon nyai atawa ngomongna ngomong naon ari ka pamajikan ngomongna kumaha do bebeb bebeb pangyandakeun kopi euy hayang kopi langsung belenyeng lumpat ka dapur eta mawa kopi langsung digigiwing jeung guntingna mangga cenah nu kitu sopan teu mun salaki ngomong hayang kopi teh majaz eta teh. Anjeunna min babi itlaqil kopi wa datil cai kopi. Ya. Nah teh era maneh buruk dulumpatan. Ari kitu kumaha? Eta Kanjeng Nabi Muhammad ku eta langsung ngarumpuyuk eta si buruk. Picil kesang badak kesang lembut isin tungkul bae. Hampura atuh hampura. Ajarok sia. Cok malaikat Jibril. Langsung depak geus depak itu cicingnya mohon mangga ari geus depak teh Muhammad geuat naik slak naik Nabi Muhammad kana eta buruk teh bung ngaranna kendaraan super canggih anu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Bu ibu gaduh bumi gaduh eta geuning panon poe cahayana dikat tembus kana kolong ranjang anu aya pencahayaan pasti tembus kan leres teu tak lamun imah teh tong naon entong pepet teuing cek mah ari pepet teh naon teu aya ventilasi teu aya naon pencahayaan ari cahaya itu cepat masukna set tapi buruk leuwih cepet tibatan kecepatan cahaya set Kanjeng Nabi dikawal ku Jibril jeung Mikail set tepi ka hiji tempat cek malaikat Jibril teh Muhammad inzil sallihuna rakaatain turun di dieu salat 2 rakaat salat Kanjeng Nabi 2 rakaat geus kitu ditaros Muhammad terang teu maneh tadi salat di mana teu terang la adri ardu thayyibah Madinah engke anjeun hijrah ka dieu umpami anjeun hijrah ka dieu engke loba nu nyambut jalma loba nu asup Islam. Kanjeng Nabi bunga keur sedih teh jadi kumaha? Bunga asik. Oke. Sahabat Kanjeng Nabi pernah frustasi, Bu. Hampir Kanjeng Nabi teh naon? Bunuh diri hampir. Geuning. Wala allaka bakhiun nafsaka ala atharihim. Nabi juga pernah frustasi. Aing mah jelema teh harese diajak iman ka Allah teh. Aing mah mun bisa bunuh diri. Frustasi Nabi pernah. Hampir maksudnya, hampir frustasi. Tapi begitu diwartosan anjeun bakal hijrah ka dieu, Nabi bingah. Terus Kanjeng Nabi teh naon ngalanjutkeun perjalanan umpami disebatkeun aya 27 kejadian uju Isra teh. Ari Isra teh perjalanan ti mana Bu? Perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Masjidil Haram ka mana? Ari Masjidil Haram teh di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana? Di Saudi Arabia. Ari Saudi Arabia di mana? Di Timur Tengah. Ari Timur Tengah di mana? Di planet bumi. Ibu-ibu bapak-bapak pernah ke planet bumi? Ayeuna kan nuju. Ari bumi teh planet ieu teh. Itu planet ciptaan Gusti Allah. Kahade Kanjeng Nabi Muhammad sanes mapah. Lamun mapah bahasana saro ya Sri sarian. Aya sarian di dieu. Aya mang sarian. Saroya Sri sarian sariatan siriatan masron pahuwa sarin wadaka masriun isra ma'a istri ma asro asri bi asro latasri masran tapi asro
Subhanalladzi asra. Berarti asra mah berarti naon? Kanjeng Nabi teh dilempangkeun, diperjalankeun ku saha? Ku Gusti Allah. Umpami Kanjeng Nabi mapah nyalira ti Masjidil Haram Mekah ka Palestina ka Aqsa itu kan 2000 km. 2000 km teh sami jarakna meureun kieu nya 2 kali lipat umpami Jakarta Surabaya kan tuh ka Sumenep tuh. Leres teh? Pernah tuh di titik 0 Jakarta ka ditu. Ka Mbah naon Syekh Khalil Bangkalan Madura eta lamun ku ibu diukur aya kana 1000 kilo perjalanan 2 kali lipat umpami kapungkur nganggo onta eta mapah sabulan uih deui sabulan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku berkahna diisrokeun teh cepet pisan Bu. Begitu Kanjeng Nabi di perjalanan ningali Bu aya jalmi anu manggil-manggil awena nama gelis pisan mancung kuwung-kuwungan tarangna jamen terangan halis nalir katumbiri panonna cureleuk kawas buuk gadona endog sapotong nu ngaran leungeuna ngagon dewa sukuna bitisna jaksi sajantung bujurna emplok biola mun lempang kawas maungker gering gedot-gedoy lunggot lenggot geulis eta awewe make perhiasan pinuh na leungeunna teh perhiasan. Ya Rasulullah, ya Rasul, I love you. Ungturni ya Rasulullah. Eta awewe manggil-manggil. Ari cek Jibril, Muhammad, bepeueuh, ulah noleh, bepeueuh, ulah ngaliuk, perem eta Kanjeng Nabi. Lamun harita Kanjeng Nabi ngaliuk we eta teh naon? Pokona mah bahaya pokona mah. Nah si atuh Jibril tuh kuring hayang ngaliuk saeutik mah teu meunang ulah ngaliuk perem. Eta naon sih? Gambaran dunia jeung saeusina. Mun maneh ngaliuk maka umat anjeun kabeh 100% cinta kana dunia engke ngahalalkeun berbagai macam cara. Untung anjeun teu ngaliuk. Tak ayeuna keur usum pemilu Bu. Ari Nahdlatul Ulama mah mere arahan pokona mah ibumu nu penting nyoblos. Tuluy ulah pasea, adi lanceuk beda pilihan pasea teu patanya. Maneh ka mana deh? Bowo. Maneh? Ganjar. Ari ente? Amin. Eta tilu peuting teu patanya. Paeh konyol tadi. Enjoy bae atuh naha sih. Moal nikah gila-gila teuing. Emangna nu ieu malaikat, nu ieu jabaniyah, nu ieu naon? Setan. Sadayana ge sami Bu, ujung nama panca Undang-Undang Dasar 4 NKRI sareng Bhinneka Tunggal Ika. Sabab sahabai anu bade ngaganti Pancasila maka berhadapan jeung NU jeung TNI Bu. Ek nu mana bae? Ari partai mah kendaraannya teh eta mah kendaraan nu penting niatna rek nanjeurkeun agama Allah. Teu bae anu bade nyalon. Da kuring ge dipiwarang nyalon harita ku Pak Acep nuju jeneng keneh kuring ngajawabna kumaha punten nya abdi mah moal nyalon teu boga duit. Nu boga duit sareng boga masa mangga nyaralon didoakeun sing kenging mohon bos sapi loba duitna amin gitu amin ya robbal
Sok niat sodakohnya, komo niat sodakoh ka kiai maka loba. Tong kagok, sabab ari kiai mah pasti naon dipake ibadah. Ibu-ibu bapak-bapak di dieu ngaos sajam bu, leuwih abdul tibatan ibu bapak sodakoh 2 miliar lah, anggap begitu. Nggak sabar jam di dia. Di jam salapan sampai berapa? Hah? Di jam 7. Ngawadul ah. Percaya. Tadi aya Ki Pudoli cenah Kang abdi di jam salapan cenah ceramana tong lila teuing. Aing sing dikorteng amplopna cenah. Wah. Kanjeng Nabi nuju jalan bu tiba-tiba ya zaman wa guntingan letah. Lel truk. Letah na kahandap. Truk digunting ku sorangan coba. Hayang kawas gitu hayang. Hah? Jalma anu sok ngaguntingan letah kitu teh penceramah anu sok fitnah. Ngundang fitnah, ngabid'ah-bid'ahkeun jalma anu ahli ibadah, ngapir-ngapirkeun jalma Islam nu kitu bakal diguntingan ku letah teh. Bu ayeuna aya aliran kieu. Nu sok tahlil bid'ah. Nu salawatan bid'ah. Coba. Pernah kuring bu, apal tuh? Pernah kuring debat jeung jalma di Ciawi Gebang anu pulah ngabid'ah-bid'ahkeun. Di Polres. Ki maksum ngiringannya. Eta teh naon bu? Nu sok ziarah ka Wali Songo musyrik. Astagfirullahaladzim. Sia engke diguntingan terus sia letahna ku sia. Nu sok kitu teh. Setuju? Urang mah nyaman tiba heula, emangna urang ziarah ka kuburan teh menta ka ahli kubur teu? Aya teu urang dia ziarah kubur kieu, ma kuring teh rek hajatan teu boga duit menta duit ma. Aya nu kitu. Ya. Maksudna saking kusunnahna umpami ibu bapak birrul walidain nujuju meneng kene ibu naon midamel kasayan ka ibu Rama. Bu ari ibu Rama teh eta teh naon bu? Pintu pikeun gerbang nu sanesna terbuka abwabul arzak wal babur barokah. Ka ibu Rama bu sae rizki babari. Abdi kantos ku pun biang bu. Piraning pun biang teh naon di emban digendong ku abdi teh ngan sakali bu. Ngan sakali-kali digendong teh nuju teu damang. Digendong ku abdi. Eta tumpah ruah doana. Aman sing panjang umurna, aman sing sehat, pokona mah aman sing mangfaat ilmu, pokona mah aman mun maneh hayang ka kasih unggal tahun bae digebugan tonggongna aman. Digebugan tonggong teh. Pernah teu ngagondong indung bapak? Urang digeuning karitu. Pernah teu Hamdan ngagondong indung bapak? Ayeuna cobaan. Pak, saur akang piurang ngagendong gitu. Rip, pernah Rip? Teu acan arek. Ki Maksum pangna naon pasantrenna ageng. Itu yakin midamel kasan ka ibu Rama sareng naon takdim ka guru. Maka saha jalmi-jalmina anu naon ngomongkeun bahwa nu pulah ziarah itu musyrik, justru manehna nu ahli bid'ah, ahlu tabdi wasirki. Taeta bu penceramah anu sok naon ngomongkeun ahli bid'ah, ngomongkeun musyrik ka urang, ngapir-ngapirkeun urang, nu ngomongkeun bahwa anu sok tahlil teh eta syirik bid'ah, eta nu kitu nu bakal digunting letahna kumaha di akhirat.
Nu kumaha eta Gusti nu kitu teh Jibril naon eta jelma anu sok naon ceramah tapi naon menyebar fitnah. Matak ari ceramah teh kaing menyebar fitnah, ngaji we sing lurus. Eta aya Bu. Kanjeng Nabi ningali aya jalma nu keur ngojay dina sungai darah. Ngojay sungai darah di baledogan. Beletak nongol beletak duh. Gila we. Ngeri teh kira-kira. Cek airang dia cobaan di Cikubang mulia nyen sungai darah di dituna naon mencit munding 100. Tulis sina ngarojay urang dia daek kira-kira. Moal daek. Urang dia daek teh lamun ngadahar dagingna. Daging munding. Eta mah ngahaja jelema teh ngojay dina lautan darah di baledogan beletak keluar darah tina huruna terus. Eta Gusti Rasul nangis naros ka Jibril. Jibril eta teh naon sih? Eta jalma-jalma anu naon sok ngadaharan harta haram. Naudzubillahi min. Ai urang dieu sok aya nu kadabang emok tara. Allahumma ba'idna minal bang emok wa qaribna min istri nu denok. Jauhkeun Gusti abdi tina bang emok, caketkeun ka istri anu denok. Bu, pepeujeuh ibu, entong naon, entong wantun nambut artos kanaon kabang emok. Mending keneh naon datang ka kiai nambut ka kiai insyaallah mah dipasian nginjem. Da kiai na kitu bukan duit. Lajeng eta Kanjeng Nabi ningali jalma-jalma anu keur mekprekan huluna ku bandem dem. Cik kira-kira urang dia boga bandem ditakolkeun kana hulu sorangan daek teu. Ayo boga bandem buadag pisan apa bandem? Palunya, palu agung tuh. Dem pucat sirahna keluar polo. Hade deui dem deui kitu. Kan kaget Rasul teh. Jibril, naon Muhammad? Ieu teh nanaonan sih teh? Jalma anu ru'usuhum tatasaqalu anis shalah, jalma nu sok ninggalkeun salat. Sok saha ngacu nu sok. Nu tara salat ngacu. Aing mah teu tanggung jawab aing mah di akhirat. Ibu, bapak, ibu, mau dijelaskan kukurin 27 perjalanan beak nepi ka asar nepi ka maghrib. Kanjeng Nabi dugi kanaon ka Masjidil Aqsa nu ayeuna di Palestina keur perang Bu. Ari Hamas sareng patah teh Bu teu akur. Ibu sing paham kana kon kuring apa sejarah ya Israel Palestina. Di Palestina kenapa nggak bisa merdeka? Kenapa? Karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Indonesia kenapa bisa merdeka? Karena ada persatuan dan kesatuan. Bersatu ulama, TNI, para santri, masyarakat. Berjibaku, bersatu kita teguh, bercerai kita. Dasar sia kehen teh kawin lagi sih nah. Bercerai kita jatuh kalau tuh. Aya pamajikan urang padu be ngomong teh. Pamajikan mah ulah dicerai Hamdan. Mun pamajikan solihah mah mending keneh ditambahan. Namina Sulasi Majid. Sulasi Majid warna kahiji, warna kedua, warna katilu. Sulasi Mujarrad mah kapan aya genep bab? Enggak saya tama. Sulasi Majid ngan tilu warna. Ya.
Lamun nabeh bedug di dieu sabaraha warna? Hah? Sabaraha warna? Nabeh bedug ge 3. Mah nya aya nabeh bedug ti jerona. Geus ulah kamalinaan bisi pamajikan aing emosi. Mangkading 2 anu unggul na mobil bisi kieu ge teh urang teh keur ieu ke nyetir teh boga weweng ke muter bisi kitu. Tapi umi mah solihah bu. Teu aya pamajikan anu pangsolihana kajaba pamajikan kuring eueuh. Ahli surga. Ya, pamajikan Hamdan nu kada ditu mah eta masih keneh naon eta mah premium. Ieu mah naon? Enggeus. Pertamak. Ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Dugi Kanjeng Nabi ka Palestina teh di mana Bu? Aqsa teh ya, ditu aya Aqsa, Masjidil Aqsa teh masjid ketiga. Masjid pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, katilu Masjidil Aqsa. Eta di Masjidil Aqsa Bu, Masya Allah luar biasa saking barokahna. Kanjeng Nabi begitu lungsur tina buruk-burukna dicangcangkeun na hiji batu, eta batuna dicolok ku malaikat Jibril, copong langsung talikeun etana si dadung naona les si burukna di dadung dinya langsung cina cicing ka jedog sejen. Harita Kanjeng Nabi Muhammad SAW dugi ka mana? Ka Aqsa. Begitu di ka Aqsa buruk nate dicangcang dina hiji batu, batu nate dicoblos ku curug malaikat Jibril pikenalian eta buruk. Geus kitu teh pas pisan ibu-ibu eta teh lungsur malaikat jeung para nabi 124.000 nabi lungsur ti langit Bu ka Masjidil Aqsa. Jibril nu adan hayya 'alas salah. Mitereh maksudna. Ti mimiti mah capek teuing. Hayya 'alas salah. La haula kitu jawab cari cing bae sih nah. La haula wala quwata. Rengse adan Bu. Rengse adan. Eta Nabi Adam teu tiasa lebet ka Aqsa. Da kanjeng Nabi Adam mah jangkung pisan. Di luar kene Nabi Adam. Eta para nabi nu 124.000 teh ting lalieuh. Ting lalieuh. Kalah pajongklok-jongklok. Eta aya naon? Aya Nabi Musa ngajongklok ke Nabi Isa. Ih teu wantun. Aya Jibril. Eta Nabi Harun ngajolongkeun Nabi naon? Nabi Idris jeung imaman gawat. Gawat karep-karep imaman. Ai cek Jibril, cari ceng maneh. Ye kuring. Boga nabi nu panghebatna nyaeta Nabi Muhammad. Cepeng panangan Nabi Muhammad langsung kapayunkeun ngimaman. Qomat heula Jibrilna. Aya qomat atuh. Lamun salat aya qomat heula. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi teh mitare qad qomati shalah, qad qomati Allahu akbar, la ilaha illallah. Langsung Nabi Muhammad ngimaman Bu. Eta ribuan nabi ngamakmum kasaha. Ka Nabi
Muhammad. Salatna 2 rakaat sabab eta mah salat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salatna 2 rakaat sehingga Kanjeng Nabi Muhammad ge 2 rakaat bae. Ngalamun umrah lohor 2 rakaat, asar 2 rakaat, eta mah salat ngaco. Cenah keur usum panen Pak Kiai bisa dikosor teu? Bisa dijamak teu? Bisa, jama edan. Ya. Tos ngimaman kitu kumaha? Begitu rengset, sat tiba-tiba aya mi'raj butangga tina emas ditaretes ku mutiara, berlian, jamrud, marjan, yakut, berat. Terus gitu. Eta anehnya, palamah hatupna aksote kan kokohnya, tapi geuning eta aya mi'raj tiba-tiba berat muncul. Itulah mukjizat. Kumaha cek Jibril? Muhammad naik, celak naik. Begitu naik teh, begitu Kanjeng Nabi nincakan eta tangga, set sekilat naik langsung ka langit ka hiji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man anta? Ana Jibril. Eta penghuni langit ka hiji Nabi Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ngerti tuh? Saya ente. Oh, ana Jibril. Wah, maaf. Sareng saha anjeun ka dieu, Jibril? Sabab naon? Aya amanah ti Gusti Allah. Ulah dibuka pintu langit salagi Muhammad nu teu naikna. Waduh eta. Sang Nabi Muhammad oh gitu, dibuatkeun langsung pintu. Buat dibuka. Ketemu jeung Nabi Adam alaihis. Kumaha cek Nabi Adam? Marhaban bil ibni salih, marhaban 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 bil ibni salih, marhaban marhaban. Eta awal ayana marhabaan. Eta dina Bukhari, hadis Bukhari. Ku orang Wahabi dibid'ahkeun, bid'ah marhabaan. Teu apal di dalil. Eta dalil Ki Budoli. Dalil naon? Marhaban, coba tuh 3. Marhaban, marhaban, marhaban. Ieu mah marhabanak ieu marhaban Nabi Adam. Marhaban bil ibni salih, wilujeng sumping putra anu saleh. Wan nabi saleh, nabi nu saleh. Mangga linggih kanjeng Nabi ti linggih luak lieu. Ieu jalmina sorana aya mana jelmana nya? Breh teh. Tangga. Eta Nabi Adam jangkungna 30 meter. Abah. Naon Muhammad? Coba bayangkeun. Nabi Muhammad bari kawas urang postur tubuhna teh jangkung-jangkung teuing. Ai Nabi Adam 30 meter, Bu. Di dieu jangkungna Kiai, jangkungna eta teh tower Telkomsel. Sabaraha meter eta? Hah? Sabaraha meter? 50. Ya, sakitu kira-kira. Ibu, kabayang teu mun boga salaki 30 meter. Hei ibu-ibu, cari cing bae. Ibu, mak. Eta lamun boga salaki 30 meter kabayang teu? Eta kabayang sagede naon eta na? Matak ngalagukeun Bu, Kanjeng Nabi Muhammad ningali Nabi Adam alaihissalam ge saketeun aras kieu we. Mumin ningali kakatuhu senyum. Kakenca. Ya Allah. Nah naonan cenah eta Jibril Nabi Adam ceurik kitu.
taros wae ka Adam cenah ka ditu. Bah, naon sih eta kuring kakatu teh ningali arwah jalma nu ariman asup ka sawarga. Bungah anak incu tunan kuring teh asup ka sawarga. Amin. Nempo kakenca teh jalma-jalma kafir cek Nabi Adam teh eta mah asup kana neraka kuring sedih. Lain kenca di dieu lain. Eta mah di ditu. Di dieu mah kabeh ge asup ka sawarga. Amin. Nyanyi boh, sok nyanyi yuk. Langit kahiji Nabi Adam. Ke ibu-ibu maos alaihi salamnya. Langit kahiji Nabi Adam. Alaihi salam. Alaihi salam. Sakali deui can kompak deuh. Langit kahiji Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya. Langit katilu Nabi Yusuf. Langit kaopat Nabi Idris. Langit kalima Nabi Harun. Langit kagenep Nabi Musa. Langit katujuh Nabi Ibrahim. Taapalkeun ku aranjeun. Ali salam kalah. Insyaallah. Coba ya langit kahiji. Ya, kan dicek ya, sekedap di 5 menit direng saya, dites ya. Langit kahiji. Urang nu alaihi salam nanya, ganti. Langit kahiji. Alaihi salam. Langit kadua. Nabi Yahya. Nabi naon? Yahya. Langit katelo. Nabi Yusuf. Aduh, aing mah ye. Sekali deui. Langit kahiji. Geus kukuring itu nu babay alaihi salamna. Aing mah pipinteranan wae. Langit kahiji Nabi Adam. Langit kadua Nabi Yahya. Langit katilu Nabi Yusuf. Langit kaopat Nabi Idris. Langit kalima Nabi Harun. Langit kagenep Nabi Musa. Langit katujuh Nabi Ibrahim. Pek apalkeun ku aranjeun. Insyaallah bade moal. Dites ku kuring. Langit kahiji. Alaihi salam. Langit kadua.
alaihi salam langit katela alaihi salam langit kaopat Idris langit kaopat alaihi salam langit kalima alaihi salam langit kagenep alaihi salam langit katujuh alaihi salam pek apalkeun ku aranjeun Kaiji kadua katilu langit pertama setiap langit bu disambut ku marhaban bin Nabi Saleh bil waladis saleh itu disambut kanjeng Nabi ku para nabi dugi ka tepi kana Sidratul Muntaha rop-rop mustawa ketemu dina satu zona di mana eta zona cahaya teu bisa ditembus oleh siapapun hatta Jibril lamun maksa asup kana eta zona cahaya maka eta Jibril bakal hancur sampai eta ge kakenaan ku cahaya sakedik langsung eta Jibril jadi manuk piit saat kanjeng Nabi sujud di payunan Allah Gusti tos masihan kamuliaan kahormatan kaagungan ka para nabi ka Nabi Musa ka Nabi Adam abdi pasihan kaagungan kamuliaan kumaha cek Allah anjeun kakasih kuring pokona mah sadaya kamuliaan kaagungan syafaat sadaya mukjizat terhebat maka dipispikeun ka anjeun bahkan aya hadiah nu paling hebatnya eta naon salat 50 waktu salat 50 waktu dikurangi jadi 5 waktu tapi dikalikan karena 10 sok sanajan 5 waktu tapi kali 10 tetap 50 waktu nilainya eta matak tadi geuning aya jalma mekprekan naon mekprekan sirah ku naon ku bodem dem cah dem jeng dem taita bu pepejeh ibu-ibu sing caket ka masjid caket ka madrasah komo ayeuna mah bu sakedeung deui kiamah margi tanda kiamah teh geus nyata bu tanda kiamah nu caket teh mana ya tat oh ya di mana-mana pengembala nu nyeker anu sok naon telanjang bulat maksudna isarah ka naon para pengembala nu aya di padang pasir di ditu di Mekah ayeuna Mekah bu aya jam-jam tower itu kan tinggina eta teh ratusan meter coba bangunan naon bangunan nu aya di sekitar naon Makkah itu lebih tinggi daripada bangunan Masjidil Haram ya tatawaluna fil bunyan bahkan aya rencana MBS Muhammad bin Salman rek nyieun naon hiji naon buruj hiji tower tertinggi ek nyieuna teh paling tidak 1 kilo tinggina kedap di kiamah bu sing caket ka ulama sing caket ka kiai sing caket ka masjid caket ka mushola ka majelis taklim sing areling mun waktu sholat bisik keur maksiat wafat naudzubillahi min tah geus sakitu meureun ceramah teh da capek ongko ngomong bae mah anu di luhur mah capek ibu-ibu di handap emangna capek teh capek ieu tanyakeun ka salaki ibu di luhur mah capek geusna ngaheunggeuk kawas munding anu hayangeun parab ngaheunggeuk we baeud bu sakitu nu kapihatur ieu nagi geus erep larutan penyegar capak ibadah nuhun ibu-ibu hatur nuhun ka bapak-bapak hatur nuhun anu parantos ngarojong kana terselenggarana peringatan Isra Mi'raj sedekah anu dikaluarkeun infak sagala anu parantos
disumbangsikeun nya nu ka penceramah nama teu acan aya ieu teh pokona sing kenging pahala anu ageng utamenan ke urang sasarengan di surga. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulil ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma qannina bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhluf alaina kulla ghaibatin lana minka bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min naumi qablatihimul amik wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana nahdlatul ulama wa jama'atihim hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah warzuq. Allahumma faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'in la'allahum yattaqun. Ilahana ilmuka kafin anis su'al ikfina bihaqil badati su'ala wa karamuka kafin maqal ikrimna bihaqil badati maqala wa hassil ma bi qulubina ya Allah. Mau si Allah 8 kali. Ya Allah, 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 wa hassil ma bi qulubina ya Allah. Mangga garenteskeun sadaya hajat kaperyogian cita-cita harapan. Wa hassil ma bi qulubina wa hassil ma bi qulubina ya Allah. Nun Gusti hapunten dosa abdi sadaya, dosa ibu Rama abdi sadaya, dosa karuhun-karuhun abdi sadaya, para karuhun wargi-wargi abdi sadaya anu parantos sumare di alam barjah khususna, para karuhun almarhumah almarhumin wal marhumat Desa Cikubang mulia ya Allah, di alam barjahna di pasihan kabagjaan, ditempatkeun dina patamanan sorga, dicaang padangkeun alamna ya Allah. Gusti panjangkeun yuswa abdi dina kayang sehat wal afiat jeung taat ka Gusti. Gusti jantenkeun anak incu turunan abdi, anak incu turunan nu saroleh sarukses, bahagia dunya rawuh akhirat. Ya Allah, abdi ayeuna kempel di ieu majlis, kempelkeun abdi sadaya di sawarga sareng para nabi para rasul, kempelkeun abdi sareng guru-guru abdi, kempelkeun abdi sadaya sareng para syuhada para sholihin. Wa hasil ma fi qulubina min hawaijid dunya wal akhirah bihaqqil Fatihah wa bihaqqi asma'ikal husna wa bihaqqil Qur'anil Karim wa bijahi sayyidil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Wa gelar sorban. Sallallahu ala Muhammad. Gelar sorban. Sanu bade gelar sorban kanggo pendidikan. Saikhlasna. Oh ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekapnya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Aman Samsul Falah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Adapun waktunya bagi kami untuk undur diri, undur maqada wa datang undur mankila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.